Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngalajengkeun ngalogat hikam halaman 50 hiji. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ah ayyakuna dzalika istidrojan. Khaf kudu sieun anjeun min wujudi ihsanihi tina ayana kasayan Allah ilaika ka anjeun wa dawami isa'atika sareng langgengna gawe gorengna anjeun aya ma'a dawami isa'atika tegasna sarta langgengna midamel kagorengan anjeun mau sarta Allah ay mukhalifatika tegasna nyulayaanana anjeun lahu ka Allah ayakuna kana yen bukti naon zalika itu ihsanihi ilaika wa dawami istidrojan eta istidraj ay tadrijan tegasna nungtut laka ka anjeun syai'an pasyai'an saeutik-saeutik hatta yakhuda sehingga yen nyiksa Allah ka anjeun bagtatan halna ngagertak nyakali wahada sareng ari ieu khof min wujudi ihsanihi jawabu su'alin eta jawaban tina pertanyaan nasiin anu timbul anu bijil mimma tina perkara qablahu anu tetep ma dina samena khof min wujudi ihsani hasilhu anu hari hasilna soal ananaro eta yen ningali kami kathiron kajal minu seueur minan nasi ti manusa ka anu seueur minan nasi ti manusa la yashkuru anu teu syukuran kathir ani ama kana pirang-pirang nikmat wala tazulu sareng teu leungit ni'am anhu ti kathir pajaba maka teras ngajawab musannif anadzalika kana saestuna itu la tazulu rubama kana eta terkadang bukti zalik istidrojan eta istidraj wa makron jeung tipuan minallahi ti Allah bihi kuzalik qala ngadawa Allah taala sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun sanastadriju nungtut kami hum kakufar aya nudriju tegasna nungtut kami hum kakufar min dalika tina ihsan syai'an pasyai'an saeutik-saeutik hatta yahuda sehingga yen nyiksa kami hum kakufar bagtatan halna ngageretak nyakali min haitsu la ya'lamun tina sakira teu arapaleun kufar annahu kana satuna ihsan istidrajun eta istidraj wa makrun sareng tipuan ay la yasurun tegasna teu nyaraho kufar bidzalika kana istidraj lianau kana saestuna Allah yahudu eta nyiksa Allahum ka kufar bagtatan halna nyakali ngageretak nyakali wakila jeung diucapkeun naon nubiduhum lapan numidun nulungan kami hum ka kufar bini ami ku pirang-pirang nikmat wanunsi sareng mohokeun kami hum ka kufar asyukro kana syukur alaiha kana ni'am faidarokanu tah di mana-mana condong kufar ila ni'ami kana pirang-pirang nikmat wa hujibu sareng dihalang kufar anil mun'imi tidak anu maparin nikmat ukhidu maka disiksa kufar wakila sareng diucapkeun naon kulama ahdatsu samangsa
nganyarkeun kufar khotiatan nganyar kufar khotiatan kana kasalahan. Jadadna maka nganyar kami lahum pikeun kufar nikmatan kana nikmat. Wa ansayna sareng mohokeun kami hum ka kufar al istighfaro kana istighfar min tilkal khotiati tina itu kasalahan. Wa min anwa'il istidraji sareng eta tetep tina sapalihna pirang-pirang warna istidraj mari perkara zakaro anu parantos nyarioskeun musannif kana ama biqauli qadauhan musannif min jahlil murid ayusi al adab. Min jahlil muridi eta tetep tina sapalihna kabodohanana murid ayusi ari yen ngagorengkeun si murid laku ngagorengkeun si murid al adaba kana tata krama. Imam Allah boh sarta Allah kal itirodi saperti kenentang alaihi ka Allah wa taati tadbiri sareng ngalakonan tadbir ngurus mahu sarta Allah milu ngurus sarta Allah wa tadarruri sareng nampa madarat biah ngarasanan pamadarat biah kamihi ku pirang-pirang hukum Allah al mualimati anu nganyerikeun lahu ka murid pi nafsihi dina dirina murid au ghairi tawalianti murid wa tasrihi lisanihi sareng mertelakeun lisana murid bisyakwa kana unjukan katanapi laporan ilal khalqi ka makhluk au masyaihi atawa adab sarta pirang-pirang guru kal i'tirodi saperti kenentang alaihim ka masyaih wa adami qabul li isyaratihim sareng henteu narima pituduhna masyaih fima dina perkara yusiruna anu nuduhkeun masyaih wihi kuma alaihi ka murid. Faqad qalu tah nyata nyarios para ulama kana lapat ukukul ustadzina la taubatalah ukukul ustadzina ari ngamilaraan ka pirang-pirang guru la taubata eta teu aya tobatna eta tetep lahu karana ukuk. Wa qalu sareng nyararios para ulama aidon deui man qala man saja kana lapad man qala man sajal ma qala anu nyarita man li ustadi ka ustadna man lima karana naon pain nahu tah saestuna si man teh la yuflihu eta moal bagja man. Wa qala sareng ada usaha al Qusyairi Imam Qusyairi kana lapad man sahiba man sajal man sahiba anu ngabarengan man syaikhon ka guru kahiji guru minal suyuhi ti pirang-pirang guru tsumma tarodo tuluy nentang man alaihi kasyekh biqalbi ku hatena man faqad naqadota nyata geus ngudar man dasuhbati kana perjanjian babarengan wa wajabat sareng ngamestikeun alaihi ka man naon atau batu tobat wa in bakia jeung lamun nyasa min ahli suluk kita ahli suluk saha qasiduhu kasa qasidun jalma nu ngamaksud lam yasil anu can tepi qasid ila maksudih kanu dimaksud ku qasid palya lam tah kanyahokeun ku palya lam tah kanyahokeun qasid ana mujibah hajbihi kana saestuna anu netepkeun kahalangna si qasid i'tiradun eta kuayana nentang homirun anu nutupan qalbahu kana hatena qasid ala ba'di suyukhi ka sapalihna pirang-pirang guruna qasid fi ba'di auqatihi dina sapali pirang-pirang waktuna qasid fa inna syuyukha maka saestuna pirang-pirang suyuh pirang-pirang guru bimanzilati sufaroi eta samartabat sareng pirang-pirang utusan lil muridina
pikeun muridin. Wa imam ma'aba dinasi jeung boh sarta adab sarta pirang sarta sapalihna manusia bil i'tiradi ku nentang alaihim ka ba'donas kama waqa saperti yang geus tumiba kama sapertikeun perkara waqa anu tiba lil Junaidi ka Imam Junaid anahu saestuna Imam Junaid ro'a eta ningali Imam Junaid pakiron kajalma pakir yasalu anu keur jajaluk pakir pakola teras nyarios Imam Junaid pinapsi dina hate na Imam Junaid lau amila kana lapan lau amila ngagarentes dina hate na teh kieu lau amila lamun amal we lamun digawe we naon hada ieu pakir ieu jalma fakir amalan kan hiji pagawean yasunu anu bisa ngaraksa ieu fakir bihiku amal nafsahu kana dirina fakir lakana tahtang tubukti amila teh ajmala teh leuwih alus. Imam Junaid ningali ka jalma fakir dina hatena ngareteg anu keur jajaluk teh yang fakir teh lamun teh mah digawe we cenah ieu jalma fakir ulah jajaluk wae gitu. Namun digawe alus lakana ajmala pasakulat mangka jadi berat alaihi ka Imam Junaid naon auraduhu pirang-pirang wiridanana Imam Junaid jadi berat wiridanana teh pitil kalailati di tu peuting waro'a sareng ngimpi Imam Junaid jamaatan ka hiji golongan atau ngadatangkeun jamaah lahu pikeun Imam Junaid bidzalikal fakiri kalawan mawa jalma fakir teh ala khawanin luhureun piring wa qalu sareng nyararios jamaah lahu ka Imam Junaid kul dar anjeun min lahmihi tina dagingna fakir pakodi tabata tanya geus ngupat anjeun huka fakir pas baha tuluy isuk-isuk Imam Junaid yap tisu eta naliti atau neangan Imam Junaid alai ka fakir atau wajada sehingga mendakan Imam Junaid kafhu ka fakir pasalama telas uluk salam Imam Junaid alai ka fakir pakola teras ngadaw Imam Junaid lahu ka fakir dibalik pakola teras nyarios ieu fakir lahu ka Imam Junaid ta'ud balik anjeun ya bal qasim pakola terus ngadaw Imam Junaid la moal curug pakola terus ngadaw fakir gofaro moga ngahampura we Allah Gusti Allah laka ka anjeun wa imam nafsi jeung boh adab sarta dirina murid ka aya ta'ato saperti yen ngalaksanakeun murid syahwatiha kana pirang-pirang kahayangna nafsu al mubahatan dimenangkeun walayan hadu sareng teu hudang murid ilama kana perkara yuqribu anu ngadeukeutkeun mah kana nafsu bin maulahu ti pangeranna murid patu akharu tuluy diakhirkeun naon al uqubatu hukuman anhu ti murid bi alayu yu'aqaba ugamar lian teu disiksa murid bidohirihi dina dohirna murid bil balaya ku pirang-pirang balai wal asqomi sareng ku pirang-pirang gering walapi batini sareng teu dina batina murid bihasa bizamihi ku ngitung prasangkana murid sakitu we heula wallahu alam.